anna lillahi abdun wa ilaihi rajiun. Eta manana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun teh aing eta hamba Allah. Berarti aing eta bakal dikembalikan ke Allah jeung lain awak aing bae. Sesuatu hal anu pernah dilakukan ku aing di alam dunia bakal dipertanggungjawabkeun ku aing ka Allah. Maka ngalakukeun naon ge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek ngalakukeun naon ge urang kudu inget kana lapad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena naon paman alima anahu lillahi abdun wa annahu ilaihi rajiun fal ya'lam annahu mauqufun. Ketika orang sadar bahwa orang eta sebagai hamba Allah dan nyawa esok nyawa pagi itu orang bakal dikembalikan ke Allah. Non awak orang peruk nama amal nu nyorang dilakukan ku urang eta bakal dikembalikan ke Allah. Fal ya'lam annahu mauqufun, mau tidak mau ke urang eta berhadapan jeung Allah. Kudunya orang ketika orang sebagai hamba berarti orang eta bakal berhadapan jeung Allah. Wa man alima anahu mauqufun fal ya'lam anhu mas'ulun. Berarti ketika orang eta bakal berhadapan jeung Allah, orang kudunya bahwa aya hal anu bakal dipertanyakeun ti urang. Wa man alima anahu mas'ulun fal yu'idda as-su'ala jawaban. Ketika orang sadar bahwa orang eta bakal dipertanyakan ku Allah, orang kudu mempersiapkan jawabanna. Ger, ketika orang ngomen TikTok ya, ketika orang ngomen TikTok pan orang sadar setiap hal anu dilakukan ku orang di alam dunia eta bakal dipertanggungjawabkeun ti Allah. Urang bogang teh jawabanna ku ari. Ranu nyinaon dek bae dia ngomen TikTok, pasti kitu lah. Demi nyinaon dek bae dia ngomen TikTok. Sabaraha jelema nu seksi nu dipolo ku dia. Pasti bakal dipertanyakeun urang jawabanna kumaha. Daripada dijawab mending diblokir ku urang ti ku ari jelemana.